Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh jalmi cekap seueur tapi nu ngawal salam biasa dietan ku jari. Araya ieu teh araya harirup nyora atuh. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebeling kaca. Bila ada yang baca salam, janganlah diam, jawablah salam karena dapat pahala. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munazzahu an simatil huduthi wal alwani wal kaifiyah. Ashhadu an la ilaha illallah al-ghina an kulli ma siwa waftiqaru ilaihi fi sairil awqat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sayyidul makhluqat wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi af'alil khairat. Amma ba'd. Wa jamilni ya badi as-samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmati raghfati thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal. Faqala azza wa jalla fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati la yabqal islamu illa ismuhu walal imanu illa qawluhu walal masjidu illa bunyanuh. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala al-hukama al-watan yantadiru kathiru minka al-ilmu wal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Allahu wa rasuluhu a'lamu bimuradih. Wa qala al-qail li mahabbati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salla alaika Allah rabbi daiman
abada ma'al bakari wal وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكمال Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammadin. Satu acan kebatnya lumampah nyarioskeun sejarah panjang tentang di Isra sinareng dimi'rajkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Payus kang urang sadaya wista'diman wa takriman ka baginda Rasulullah, urang maoskeun heula shalawat ka mantena. Harapan mudah-mudahan ngalangkungan awasan sholawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang sadayana khusus para jamaah nu hadir ngingingkeun syafaatul udma ti mantena jaga, amin amin ya rabbal. Oge dina asrorna diuningakeun bila mana dina hijriungan diaoskeun sholawat ke baginda Rasulullah, maka sadaya hajatna jamaah anu hadir baris diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Kantenan para ulama ngadugikeun bila mana dina hijriungan langkung ti 40 jalmi pasti aya hiji jalmi nu diijabah doana ku Allah, amin. Mun hadir di dieu aya 80 jalmi berarti aya 2 jalmi nu diijabah doana ku Allah, amin. Ibu bapak sepuh anom murang kali ayat 120 jalmi, maka ayat 3 jalmi nu diijabah doana ku Allah Ta'ala. Abdi yakin nu hadir jamaah di dia langkung ti 500 jalmi, mudah-mudahan Allah saenggalna ngalungsurkeun ijabah doa ka urang sadayana, amin ya rabbal. Langkung ti payun urang ngadoakeun para kiai, para ustad, para ajengan, para masyayikh bil khusus pangarsa disepuhkeun di ieu lingkungan, di ieu lembur alladzi lam yusama ismuhu ta'ziman wa takriman. Mudah-mudahan para kiai, para ustad, para ajengan sing sarehat salirana, paranjang yuswana, langkung berkah ilmuna, ilmu anu katampi ku urang sadaya, sing janten ilmu anu manfaat sehingga tiasa diamalkeun dina kahirupan sadidinten, buahna wa ulaika humul faizun, urang janten jalmi nu bagja dunia rawuh akhirat, amin ya rabbal. Hapuntennya Bapak Kepala Desa sim kuring teu mayunkeun ngaduakeun pangarsa. Naon sababna Bapak Kepala Desa pupus seueur gentosna laras, para aparat, para pejabat seueur gentosna, ketika tukang usaha maot masih banyak tukang usaha yang lain, tukang gojek maot masih banyak gojek-gojek yang lain, tukang kuli bangunan maot seueur gentosna, tapi kiai ulama ustad ajengan maot sesah milari gentosna laras. Yeuh para wargi sadaya, bapak lancar usaha, bapak gaduh pangkat jeung jabatan, ibu gaduh emas paripaosna samet pigelangan panangan, kongkorong oge dugi ka 20 kilo, lain bapak nu jago, lain ibu anu sakti, ieu campur tangan doa-doa para ulama laras.
tingali musibah di mana-mana, tapi di lingkungan orang, di desa orang, di kecamatan orang masih dijaga, diraksa ku Allah Ta'ala. Ia mungkin campur tangan keikhlasan, ketulusan doa-doana para ulama. Laulal ulama la saron nasu kal bahaim. Mantak doakeun mudah-mudahan para ajengan sing paranjang yuswa. Sabab lamun hiji di dia ajengan upamana pangersa kasepuhan wungkul hegde aya deui ajengan anu sanes kantenan mantena pupus, minimal ieu kampung, ieu daerah, ieu desa kedah ngalaman patrah Bapak Ibu 15 tahun hese nengan ajengan teh hese. Doakeun sing sarehat, amin. Para aparatur pemerintahan, Bapak Kepala Desa nu kusim kuring dipihormat, miwah sadaya perangkatna, Bapak Ketua Majelis Ulama, Bapak RW na, Bapak RT na, hapunten bilih aya nu teu kasebat, teu ngamaksad ngamomorekeun atanapi ngabenten-benten. Mudah-mudahan para bapak aparatur pemerintahan di lingkungan desa urang sadaya sing dijaga diraksa ku Allah Ta'ala ku tugas anu ieu. Punten Bapak, mudah-mudahan sing janten jalan wusul ke Allah Ta'ala. Sabab janten pamimpin zaman ayeuna, janten kepala desa zaman ayeuna sanes anugerah seseueur nama musibah. Laras teu Pak? Mangga tingali dina TV ayeuna mah ngalabring kepala desa ditewakan ku KPK. Mudah-mudahan Bapak sing dijaga diraksa ku Allah Ta'ala. Insya Allah lah kepala desa getol ngaji mah insya Allah bakal janten komandan surga. Ketua DKM miwah sadaya jajaran kusim kuring dipihormat, Ketua panitia penyelenggara di Isra sinareng dimi'rajkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu mana para panitia paripaosna parantos sesepan, parantos jor-joran milarian dana disarengan ku sadaya tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, nyandak tuangan leuteun pokona sanes kanten pengorbanan termasuk dina pembangunan masjid kepanitiaanana sareng reng-renganana tanpa kebersamaan ieu masjid mustahil tiasa ngawujud. Leres. Mudah-mudahan ieu masjid naon namina? Kata acan Ciparahu. Mudah-mudahan ieu masjid anu agreng sapertos ieu suatu kebanggaan kangge urang sadaya dina tengah-tengah ekonomi nuju goyang, ekonomi nuju golek, tapi ieu kampung, ieu daerah, ieu desa mampu ngabangun masjid samegah ieu. Mudah-mudahan kasayan sadayana diwales ku Allah nu langkung-langkung kalayan barokahna, amin. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Sahajal manu ngabangun masjid di dunyana, maka Allah parantos nyiapkeun apartemen kangge urang sadaya dina surgana Allah. Mudah-mudahan karaih ku urang sadayana ieu masjid sing jadi kendaraan kangge urang sadaya keur nganterkeun kana lawang surgana Allah Ta'ala, amin ya rabbal ya rabbi bil mustafa. Mangga wungkul tarikna kali dia baca baligh maqasidana ibu-ibu keluarkan suwantena waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ku abdi didadangukeun suara bapak jeung ibu aya nu kaluhur, aya nu kahanap, aya nu hese belok. Supados serempak sadayana kita samakan dulu suaranya. Setuju? Setuju? Tak mangga ajib ta 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 ta
ngagugu abong nu barodo. Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammadin. Mangga urang sholawat sasarangannya. Ngiringan sadayana nu teu ngiringan mudah-mudahan didoakeun huntuna sing morolok kabeh amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh sidana wa kubir Mudah-mudahan ngalangkungan awasan sholawat Allah ngalungsuran ijabah ka urang sadaya amin. Mudah-mudahan salira sadaya jamaah sing paranjang yuswa bari sarehat amin gitu ibu. Nah, ibu nupang tarikna ku abdi didoakeun mudah-mudahan sing panjang yuswa dugi ka 500 tahun deui. Kunaon ibu kalah seuri lila teuing jadi hoyong sabara tahun atuh hayang tere hoyong lila mun hoyong engel-engel ku abdi kantun ngawa pokona mah kila ibu didoakeun ku abdi sing panjang umur sakayang ibu we nya nu hese ekonomina sing digampilkeun amin nu sasah milik rezekina sing dibukakeun ku Allah taala nu gaduh sametan kaditu ka dieu mudah-mudahan ku Allah dipaparinan kagampilan kangge mayaranana amin. Di dieu seueur bapak ibu nu ngangge kopea haji bapak-bapak mudah-mudahan sing langkung-langkung di berkahan ibadahna ka tanah sucina mudah-mudahan makbul mabrur amin. Nu teu acan
Aya dina teu acan angkat ka tanah suci aya? Saloba pisannya. Hoyong didoakeun hoyong. Hoyong ibadah haji hoyong. Hei sing tarik Bapak Ibu dituliskeun ku malaikat. Hoyong ibadah haji hoyong. Hoyong ibadah umrah hoyong. Atas daftar. Nyaw atuh aya daftar. Anu tos daftar wae sesahnya. Mun ayeuna Bapak Ibu daftar insyaallah kirang langkung kangge di wilayah Tasik mah 15 tahun ngantosan. Wah, urang mah pimanaon cek ibu teh. Kada ibu teh kenging alit mana. Pamana lamun aya kiai ustad aja nganyebatkeun ibu sing enggal angkat ka tanah suci lain kalah nyorongot. Di mana tuh duitna? Ka urang marah rese mesinnya maneh cenah kana lampang aya urang marah rese. Tapi da Allah mah teu sesahnya ida aroda syai'an ayyakula lahu kun tuh arapanya payakun nama. Ya ibu jang Allah maka wasa ibu artos tegaduh daftar teu acan bawa teuing ibu nuju sasapu payunan bumi ibu kabawa angin puting beliung ka luhur ka Mekah teuing urang teh nyebutin ngomong ka Mekah ka luhur pokona mah ka mana we. Kan mudah-mudahan ageng harapan sadeu acan dipunut yuswa ku Allah mudah-mudahan urang sing tiasa angkat ka tanah suci amin. Biasa ibadah haji, ibadah umrah, amin. Sini pasihan kesempatan sujud payunan Baitullah, dipasihan kesempatan ziarah ka maqbarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bermuwajahah. Pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan acara yang mulia memperingati di Isra dan di Mi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk pada firman Allah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Nah, itu bekas kayaknya bisa stroke. Ibu, si ibu tuh tiumping ningalikeun wae ka abdi. Kunaon ibu bogoh? Henteu kan beda begitu bogoh ieu. Cek si ibu nu dipayun cenah mung aja ngana ge hideung. Kan we abi mah hideung ge beda jeung hideung ibu. Ibu mah gaduh caroge hideungna hideung kapanasan jeung kahujanan, abi mah hideungna hideung kareta api walaupun hitam banyak yang menanti. Ieu ngaosna hoyong ngangge bahasa naon Bapak Ibu? Abi lamayan margi kapal hidieu mah upami kapalihan salam ka ditu mah insyaallah sering wios teu naroskeun ge nya. Wios bahasa Sunda wios, bahasa Jawa wios, bahasa nasional wios. Cek si ibu nu tiumping Pak Ustad cenah moal nyariosna naon abdi mah. Andina hate ngobrol kieu ka Pak Ustad tetapi punten cenah Pak Ustad. Semua terserah padamu. Aku begini adanya, ku terima keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Baiklah hadirin yang berbahagia, kumargi mustamina di desa para pemuda sareng pamudi wungkul katawi ser ibu-ibu bapak-bapak nini-nini aki-aki anu yuswana punjul 70-80 tahun kumaha upami bahasana bahasa gado-gado setuju? Setuju? Wios bahasa Sunda wios, bahasa Jawa wios, aya suku Sunda aya, suku Jawa aya, suku Jebrag aya. Naon?
roromehun lain roromehun eta teh perpecahan antar suku. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina kesempatan anu mulia ieu wasilah ingkang raka kersana Kang Ajengan Wawan anu mana dina sababaraha minggon kapengker ngalangkungan telepon ka simkuring hoyong diluuhan nyandak asmana Bapak DKM, nyandak asmana para RT, nyandak asmana tokoh masyarakat, tokoh agama hoyong diluuhan dina acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakantenan tasyakur rengsek ngalaksanakeun pembangunan masjid sanaos nembe 85%. Mudah-mudahan pangarsa ingkang raka Kang Ajengan Wawan sanes kanten pengorbanan anjeunna sing digentosan ku Allah taala, pengorbanan Bapak Ibu sadayana sing ditaekeun derajatna ku Allah Subhanahu wa taala, utamina mantena sing langkung berkah ilmuna, berkah rezekina, diregreg pageuhkeun rumah tanggina, sarta mudah-mudahan laingan saukur janten pupuhu dina ieu pembangunan wungkul. Mudah-mudahan anjeunna sing janten komandan kangge nganterkeun urang sadaya kana lawang surgana Allah taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, supados teu nyangkolong kana waktos patali waktos parantos cekap wengi urang berbicara masalah sejarah tentang di Isra sinarang di Mi'rajkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha Allah taala parantos ngadawuhkeun dina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dina eta ayat Bapak Ibu aya kalimah minal masjid ilal masjid. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun perjalanan Isra dari masjid ke masjid. Punten bari ngadeg lah nya cangkeul. Ieu korsina gelowok katukang. Kunaon pangan Nabi ngalaksanakeun perjalanan Isra dari masjid ke masjid? Henteu ti hotel ke hotel, ti apartemen ke apartemen. Kita buka sejarah negara Saudi Arabia wangkid harita teu kirang majeng. Sakola ti TK, SD, SLTP sampai ke perguruan tinggi parantos aya. Ekspor impor barang ke luar negeri parantos aya. Teu sakedik jalma nu sukses tina dagang tani sareng perniagaanana. Tapi kok kenapa Nabi ngalaksanakeun perjalanan Isra dari masjid ke masjid, henteu ti hotel ke hotel, ti apartemen ke apartemen? Walaranana sabab masjid dina Islam merupakan tempat bersejarah. Ia dibuktoskeun ketika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di kota Mekah ke kota Madinah. Monumen anu pertama ku Nabi dibangun adalah bangunan masjid, nyaeta Masjid Kuba. Dugi ka Nabi ngadugikeun al masjidu baiti kulli mu'minin, masjid adalah rumahnya orang yang beriman. Upami ngudag kana bahasa sepuh, masjid teh lamun jang lauk mah mangrupikeun balongna, lauk bisa hirup, lauk bisa merasakan udara segar, lauk tiasa berkembang biak. Lamun cicing di mana Bapak Ibu? Di balong. Nya kitu deui umat Islam. Lamun umat Islam sering cicing di masjid, berjamaah di masjid, mendengarkan fatwa dari kiai di masjid, yakin imanna bakal kandel. Tapi sawalerna umat Islam sudah tidak mau lagi masuk masjid, berjamaah tara, tadarus Al-Quran di masjid tara, pangaosan tara, kentenan tebih jeung tatangga, jeung dulur teu akur, jeung tatangga teu hade, tara tinulung kanu butuh nalang kanu susah. Manusia nu kitu hirupna kawas jaer kasaatan, hirupna teu buguh tujuan. Naudzubillahi min. Naon ibu balik? Perkara ge arek ngaji naon. Makanya yuk kita kembali ke masjid, kita makmurkan masjid. Ulangan saukur ngabangun wungkul
ngabangun teh abot tadi kirang langkung perjalanan setahun langkung. Alhamdulillah tiasa ieu teh ladang capek lain ladang gampang. Harta bapak ibu dikerahkan tanagihna tuangeunana leuteun kadang-kadang sahuap ke didua-duakeun leres siang wengi kurang teras di pajengan ieu masjid abot ngabangun masjid tapi langkung abot memakmurkan ieu masjid leres tah eta we heula ke urang lajengkeun urang sholawatan heula sallu ala nabi Muhammadin. يمن نحو المدينة ترى الألوان أقصد بمنامنا ترى الأنوار يمن نحو المدينة ترى الأنوار وقصد حمانا بنا
Sallu ala Nabi Muhammadin. Rawasan ya sound system akan di mana sound system ikan? Daya luhur sing langkung berkah kan. Kunaon disebut gitu teh udud sabungkus. Teraskeun. Hayang dugi kita bursa barahaya ngawasna. Dugi ka tabu 12 wios. Dugi ka janari wios. Dugi ka subuh wios. Menyebatkan dugi ka subuh itu namanya memperkosa kiai. Tapi sim kuring bingah ditaros ku sim kuring wios ngawasna dugi ka tabu 12 wios. Dugi ka janari wios. Ngawasna dugi ka subuh wios. Abdi yakin 1000% ibu-ibu sareng bapak-bapak sadayana ahli ngawadul. Ngaos nepi ka subuh. Boro-boro nepi ka subuh. Abi kakarak di dia oge nanti acan sajam acan ibu diukna geus teu pararuguh. Nu tadina makapan anu ipetnya, anu emok, ayeuna makapan geus standar jangkung. Leres. Nya kadang-kadang tuleungeunna teu cicing gitu bari nyang hunyar teh bari ngadengkeun ajangan teh mencetan suku. Nya batur keur cicing oge nan cece cenah punten pangyepengkeun cangkeng. Da kitu geuning nya awak teh beuki kolot lain beuki jag-jag leres. Al-alam mutagoyirun, alam itu berubah karawas ku urang sadaya. Awak teh beuki kolot lain beuki jag-jag leres. Loba keneh geringna tibatan cagerna, loba keneh rempok tibatan jag-jagna. Sok katawis ku ibu. Ibu teh meureun kolot oge ayeuna da pewot oge ayeuna nya bu da baheula mah keur parawan teu pati geulis ieu. Nu mana kapungkur manuju parawan takawas teteh nu dipayun. Kulit wajah indah mengkilat walaupun ada sedikit jerawat, tidak panik karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Teu aya lalaki nu wani nyepeng kana pipi ibu waktu harita manya keur parawan reungit oge teu wani nyocok. Naon sababna? Terpukau dengan kecantikan ibu. Alhamdulillah. Tapi eta teh tinggal kenangan ibu. Baheula parawan mah mending ngageleser kulit dari kieu teh ayeuna makapanan kaanginan saeutik ya geus monyonyon. Jaba keriput ibu hudang sare teh geuningan diusap beungeut tumila aya 40 sikit. Kapungkur mah ibu rambut nu panjang ngagebay anu hideung teh kanyat diuntun nya Bu. Ayeuna mah kapanan jadi bodas. Leres. Jadi ibu teh nungtut ninggalkeun dunia hitam. Lamun geus mani teh geuningan disisiran teh marurag. Sajabina murag teh diteutekan ku anakna jeung ku incuna diparake hajat. Bihun mantak abdi manepi ka enagenan pakubut teu beuki kana bihun teh. Naon sababna eta teh buuk nini-nini ngan dikeuman ku minyak tanah. Ceuk saha sok ajaran karet geulang dikeuman ku minyak tanah da beukah. Sok ibu gaduh ieu nya gaduh huis teras ku ibu ngadamel bawang sareng cikur digerus jadi we sablak huis. Sok cobian gerenya. Nya kapungkur mah geuningan soca anu cureleuk ayeuna mah kapan geus kolot mata celong pipi kemong buntu ompong lempang kengkong buntu nungtut barali. Baheula mah keur parawan kaduga keneh ngegel tahu ngegel tempe na kapan geus kolot baboro-boro tahu tempe papan geus leuteulak. Awak paranas tiris jog incung nganteran cenah capit digegel teh liat aya geus kolot manehnya. Eta waos tilu sikir di geus hoyak-hoyagan. Tepat tilu kenang dua jambe keur geus muter deui. Huntu tilu tinggal dua nu hiji geus unger deui buka dikit. Nuhun tina jos. Teu waras terima ustaz teh kocelak kieu. Ulah abis salahkeun mata pun lancet Kang Wawan bongan saha nita urang. Ibu mangareunah ngadengikeun ngaji di jam 12 bios teu senek geus 2 ewang.
hari urang disuguhan teh cai ieu cai ieu cai ieu cai nya aing teh muroy kudu nama ieu teh ya make lauk cupang eueuh Pak Ustad dahareun eueuh aslina sugan aing teh kuit lumpia lain. Kita kembali ke permasalahan ngalangkungan peringatan Maulid Autamina Isra Mi'raj ieu. Yuk kita kembali ke masjid, kita makmurkan masjid, kita mendengarkan fatwa dari kiai masjid memicu tina perjalanan di Isra sedang dimi'rajkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mana Kanjeng Rasul ngalaksanakeun perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kunaon pangnagusim kuring diperjelas masjid teh peryogi para wargi sadaya tapi langkung utami dina ngamakmurkeunana. Kita buka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad ke belakang Nabi pernah mengatakan sayati zamanun ala ummati bakal datang hiji zaman kaum kami nu mana dina eta zaman la yabqal islamu illa ismuhu Islam tinggal ngaranna walal imanu illa qauluhu iman tinggal obrolna walal masjidu illa bunyanu masjid tinggal bangunanana. So ayeuna masjid paagreng-agreng masjid pasae-sae kadang-kadang teu ngeunah dahar bedah masjid can di keramik tadi berasare pedah masjid can dikacaan urang huapi dua-duakeun ogenan pedah ayeuna ningali pembangunan masjid da can beres dina sanes kanten kaperyogian di eta masjid tapi ketika masjidnya beres besi nama teu aya sok di urang ogenan sabaraha hiji masjid di kampung urang di dia aya sabaraha hiji masjid ngabangunna mah urang teh meuni toh-tohan hartana tanagina tuangeunana leuteunana kahade nitip pangabotna nyaeta ngamakmurkeun masjid la yati zamanun illa wa ba'dahu sarrun minhu moal datang hiji zaman kaum kami nu mana eta zaman kajaba illa sarrun minhu nyaeta bakal leuwih goreng tibatan zaman nu keur karandapan mun baheula mah lain masjid atuh naon tajub langgar dibangun ogenan dina luhur balong jabaku awi geuning ku talupuh gigirna ku bilik luhurna ku hateup boro-boro aya sonsinsem kieu baheula mah kunaon ku kohkol leres lain ku listrik kieu kunaon ku damar cempor ditakol-kohkol teh geuningannya ngabring ka masjid mahna bapana budak 5 digubug gabe berjamaah tos beres berjamaah wiridan geus wiridan netepan sunat teu balik kadaguan isya geus weh datang adzan isya mah berjamaah tuluy netepan sunat uwi ka bumi jam 7:30 modekan irung teh hari deuk ngibul baheula mageringan tajuk daya listrik daya sound system lain di keramik lain nyanyi karpet sae sapertos kieu ku talupuh rajen disamakan oge ku sama kurut nu pae tapi geuning kapungkur mah parinuhnya jadi beda saeutik baheula masjidna leutik masjidna sederhana eusina pinuh ayeuna mah masjidna pasae-sae tapi ngeusianana mah sakedik Pak nyati balik lah yuqaimuna fil masajid wa la yadkhuluna illa qalila saur Nabi di akhir zaman menjelang kiamat bakal loba jalma berlomba-lomba ngabangun masjid tapi la yadkhuluna illa qalila eusina mah teu aya Pak matak mudah-mudahan ya masjid sing langkung makmur amin sim kuring mah ngaraos reueus ngaraos bingah di abdi mah wayah kieu ya ayeuna teh geus jam 11 leuwih 2 menit di abdi mah geus sarare wayah kieu teh jelema teh komo diguyur hujan ti burit mula geuningan geus sarare tapi di dieu mah geuningan parinuh di masjid di luar masjid alhamdulillah
Ieu teh unggah peuting kieu. Oh, sudah teh unggah peuting. So ayeuna imbasna tingali musibah teras-terasan. Kita tidak mungkin menutup mata dari kasus demi kasus, musibah dan musibah yang terus menimpa bangsa Indonesia saat ini. Mulai gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kapal udara murag, kapal cai tika lebu, ditambah pemerkosaan, perzinahan, pembunuhan, narkoba, geng motor, seks bebas, dan lain sebagainya. Lah cek ibu teh jeung bapak ustad segala teh diomongkeun. Keun bae banjir bandang nage di batur ieu. Kahuruan hutan nage di luar negeri ieu. Angin puting beliung nage di batur ieu, tsunami nage di batur ieu. Tapi kan resesi ekonomi mah karasa kurang sadaya teh karasa. Hese anu teh piartoseun teh nuju hese. Leres. Di dia sesah gampil Bapak Ibu piartosen sesah tuh sami atuh bahkan cek orang lemur abdi mah cek orang Manon Jaya Bapak sanes sesah deui Pak peuheur Ibu peuheur teh bakat ku hese ayeuna mah hayang duit 100 juta sampoe teh hese mantap puntennya abdi jauh-jauh ti itu ka dieu huhujanan gogorowokan nyeri ti koro ieu teh keur neneangan naon cok saha sia sok husnudon demi Allah demi Rasulullah abdi ngadan poenan Bapak Ibu sana teu niat neneangan duit aslina teu niat lamun abdi niat neneangan duit kudu abdi tadi ka dieu murid leuleungiteun taina teh keur diteteangan. Ari abdi teh lain jelema bener Bapak Ibu. Abdi teh tukang doraka, tukang maksiat. Abdi teh seueur kasalahan jeung dosa. Ngan untung we ku Rahman Rahimna Allah. Ya satar uyubana. Ditutupan kaaiban jeung dosa abdi ku Allah Ta'ala. Cobi saupamina ku Allah dibolehkeun teu kenging sadaya hiji kasalahan dosa abdi ku Allah dibolehkeun yakin bae nu kersa ngadangukeun cariosan abdi. Ngan abdi ageng harapan di dieu seueur bapak-bapak ahli ibadah, bapak-bapak ahli saum sunnah, kantenan ibu-ibu ahli pangaosan, ahli wiridan, ahli tadarusan, sugan we abdi kacanakeun ka surga ku sadayana. Amin ya robbal. Tah eta abdi harapan ka dieu teh. Teu aya tujuan sanes. Ngan meureun engke mah nya ari balik aya kaemut wae ti panitia nya alhamdulillah. Cenah teu dibere. Arek ngenong we mah balik. Da cenah nu ngulemna ge cenah pun lanceuk Kang Wawan keur kieu mah eueuh dulur kan. Sok para wargi sadaya karaos ieu ku Bapak. Ayeuna ekonomi keur hararese. Ai pangabutuh mah teu meunang teu aya leres. Sok ayeuna barudak mah teu apaleun eueuh duit da aneh. Teu disurung-surung ku duit mah teu indit sakola ge. Awas marmot we anjing-anjing teh duit. Terus Ibu. Sok urang naik sakola nampan. Wih sakola nampan. Sakola agama bada duhur nampan. Beuting ka pangajian nampan. Kulin jeung meuli kuota nampan. Emangna kolot teh boga tangkal duit. Terus yeuh nu capek mah bapak nya Pak. Bapak papanasan hujanan cicing na tungtung curug batur di otah-etah ku batur neangan duit jang saha jang anak jeung pamajikan. Samaruk ibu ngareunah digawe teh. Samaruk teu capek digawe teh maka hargaan salaki teh hargaan. Ulah setak sengor wae ka salaki teh. Teu kaum salaki teh meunang duit mah molotot. Emangna cenah bapak wungkul nu capek. Da ibu ge capeknya punya. Leres teh Bu. Ai nyeuseut teh capek. Nyusuhan budak teh capek. Ngasuh budak teh capek. Kapan anak maneh?
Ya imam tekau masak bangsa sautik dicekek harga ada itu jelema itu pamajikan urang bapak usaha maju teh doa nu jadi istri leras ya sing nyaah ke pamajikan teh bapak sing nyaah yang punya dua asa dibela kudu namanya bu sakali-kali mah dibawa shopping leras bawa jalan-jalan leras osok di canak shopping osok di canak jalan-jalan osok. Astagfirullahaladzim ari si bapak osok di canak ka salon hoyong alim tuh arasup ke jero nya kudu sae urang teh bapak capek ibu capek seralin sarjalan sia sekata kangen naon ningkatkeun kualitas iman jeung takwa ka Gusti ulah ngomongkeun duit wae ka salaki teh ieu mah salaki kakara turun tina motor ibu geus ulak jangkeng mana duit mana keur masalah kina capek jaba leungap pae masalah mantak ya punten bapak seueur kematian teh pihak bapak-bapak punten banyak kunaon maot teh kusabab ayeuna boga penyakit jantung lain kusabab teu siap nyang hareupan pamajikan nu akhlakna kurang waras. Insya Allah di dia masih ada istri solihah. Amin ya robbal. Dah ibu ya kahade istri nu awon mah nyaeta ketika ada uang abang disayang, nggak ada uang abang berarti ibu lahirnya di lapang bolanya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang tetap disayang. Kuli masalah ki balik di pagawean teu mawa duit. Papana mana duit atuh mana? Eueuh cenah mah dianyuk ngas. Dimulai detik ieu menit anu ieu papa nyesa. Papa nu gegero, papa ngasuh budak. Papa nu eleh teh geuning ku pamajikan teh. Nya tuh kumaha maneh. Mana eta mana kitu? Aya ngojek. Lamun aya istri sentak sengor kacaroge, bapak kudu bangkit. Bapak teh sebagai kepala rumah tangga, presiden rumah tangga, lamun diantep pamajikan kitu bapak teh dayus, nangtung bapak teh nulak cangkeng ari mama. Geuning nganculangung ka salaki, dimulai detik ieu, menit ieu, beresan baju, bawa budak, aing milu. Aku kitu mah piknik. Jadi ayah istri sok sentak sengor kacaroge ayah teh ya. Kunaon bapak repen untuk kamu kunaon sieun. Sok teh bekaskeun mah pengaya urang. Ya, lamun teh ayeuna istri mah geus nya urang ngobrol sakecap mah 2 jam dah. Jika lamun teh jadi mubalighah mah geus tenar ibu teh. Cerang geuningan. Jung wae geuningan kasongan senok ketihakan. Punten nya rada kasar gitu Marios. Bias beuh ya. Ya, lamun aya Bapak ku abi terus teh sabab abi boga solusi. Abi teh kieu-kieu ge tukang namaan. Aslina. Ya, di dia lamun aya pamajikan nyanyi ka salaki akhirna Bapak teh nyaman di rumah tangga. Sok cenah ka abdi. Abdi ge kamari aya orang tua wali santri orang Bandung kitu nya nyonya pamajikan teh di lanongan ku abdi alhamdulillah syariatna dekat mah ku Allah nya kan di abdi teh nuju viral geuningan aya bendungan leuwih keris laku abdi teh dicanak ka ditu ka leuwih keris itu sina abdas heula eta si ibu teh nya abdas heula syahadat heula sholawat heula teras teh ku abdi teh cepeng punukna dikerebekeun 1/2 jam repeh alhamdulillah repeh pae mantak ibu kadelah hati-hatinya kalau di dieu loba balong masalah kieu na nararekan urang tenang-tenang teh sok karaos urang anak hese ekonomi teh ya Allah kudu kasaha kudu kumaha sok ibu bakal ngurang kali SD sabaraha ayeuna sabaraha budak SD abi teh da naros atuh tuh 5.000 budak SMP sabaraha bakalna 15.000 budak SMA sabaraha 30 bahkan budak kakara cerot wae ka dunia geus aya sakolana sapalapuan paud atuh ni molotot paud mah leuwih gede bakalna sabaraha 100.000 gede-gede teuing kapan sakolana jeung indungna
Teh budak mah diajar di jero, inuna kesel di luar ngadaguan. Tukang mie ayam diurunkeun, tukang tahu bulat diurunkeun, tukang cuanki didirengkeun. Atuh salakina teh balik lohor di pagawean mukakeun magicom teh nyai. Geuningan cenah ieu kejo teh anger keneh atawa cenah puasa rojab. Lain puasa rojab kapan ibu teh seueuh di sakola. Terus Bapak usop ditinggali bobot istri, Pak. Di hari ke hari, di bulan ke bulan sampai perhatikan tara. Tempo geura lamun budak kayu lamun istri, lamun geus nganter sakola PAUD, sakola TK pasti namahan kiloan itu. Lain batur lain cenah istri abdi teh 42 kilo bobotna teh. Sanggeus nganter PAUD tuluy TK 86. Asli Ibu. Percaya teh? Teu percaya hanya kalau abi bojona teh di sana teh. Oke, aya waktu banyak kali itu ngan pojo abdi mah tara di bumi sok angkat-angkatan ke Bandung ke Jakarta lila ngadaguan mending percaya we nya. Naon sababna kadang-kadang geuningannya belajar di luar. Da bari sakola TK teh kapan biasana mah sok jeung ayahna. Ngiring sareng ayah sakantenan kan ayahna teh dinas di perikanan bagian nguseup. Aya tukang nguseup aya. Ayah Allah, ada kaciri mengetengah juga upan. Terus wenya, iya mah cenah mau ngiring sareng ayah. Ari kitu kumaha? Cenah da bade belajar di luar, bade di bumi ibu anu, cenah nya budak mah dialajar. Kan ini mah ngaliu buat nyarep belah. Komo sakola PAUD bacek abdi mah dapat asa mubah waktu sakola PAUD. Dan buku mah lain kala belajar lobana makalah ka nyanyi-nyanyi geuning apa kapan abi ge boga sakola PAUD teh. Diintip ku abdi pajengan. Eta cek guruna teh kieu. Ping 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 pong pong pong. Ibu masak emping, bapak main pingpong. Lah anu kitu mah teh kerusak on. Nya, bapak kayak bisanya apa nya? Sok kenapa? Ping ping ping, pong pong pong. Ibu muka samping, ku bapak rek dirongkong. Sallu ala Nabi Muhammadin. Orang salawat lah. Jauh teuing teu warasna. يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى الله يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى الله وفؤادي وفؤادي قد كتب ذي ظلامي وفؤادي وفؤادي قد كتب ذي ظلامي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى الله يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى الله وفؤادي وفؤادي قد كتب ذي ظلامي وفؤادي وفؤادي قد فتح الناس وامحو عني وامحو عني ما لنا فتح وامحو عني وامحو عني ما لنا
sok gerang Bandungan orang jalma zaman ayeuna situasi ekonomi nuju kieu panyakit dararatang sakabeung mah urang teh sok kudu kumaha poekeun jalan udagan nete semplek nincak semplak bahkan kamari mah ibu aya jalma nu curhat ka abdi teh nini jaba awewe jaba hirup nya datang ka abdi ustad aya naon ceng teh ibi nyapunten cenah ustad abdi teh rek curhat cenah ka ustad teh curhat naon ceng teh nya cenah ustad ibi teh sanggeus ditinggalkeun maot ku salaki jadi salaki nanti geus 3 tahun maot kawitna mah tukang batagor ngan maot geus 3 tahun teh calan da maot menyang dagang wae geus maot oge kumaha curhatna ustad cenah punten ka dieu teh cenah ustad ibi teh rarasaan mah cenah salat osok ngaji osok tahajud osok bahkan tahajud telingan saukur peting ngungkul jeung berangna cenah cek ustad dunia teh berputar geuning ibi mah teu muih-muih sakapeung mah cenah sok siri ka tatangga salat tara ngaji tara milikna meuni gugurim palan Pak Ustad kamari ge cenah ustad kita jelema cenah tatangga usahana teh cenah bangkrut ustad diudag budak hutang cenah ustad nah atuh 2 tahun cenah datang deui bawa mobil alus cenah ustad moal cenah ladang nyekik astagfirullahaladzim ai ece ulah sok goreng sangka ka batur teh ladang nyekik bawa ting cing teh tetangga ibu teh nu tadina maju tuluy bangkrut usahana ayeuna cing teh maju deui nepi ka mobil alus usahana lancar deui bawa ting cing teh mitohana dicekek nya ulah goreng sangka cenah abdi nya cenah ustad kudu kumaha tuh cenah abdi ya ibu ceng teh sing terus urang ngadoa dah ustad cenah nah mukakeun baju untung abdi peureum naon ceng teh kalah mukakeun baju lain cenah ustad yang ai kolot pradina kutang teh sakaya sakuan ya cenah rek mikeun buku ka ustad teh buku naon ceng teh buku hutang saen cenah ustad cenah kapan aya di pangaosan teh ustad teh sok ngadoa ku ibi teh dituliskeun dibaca hiji gaweun paten doa teh cek ustad cenah pada mayar hutang anger we kalah rabul nu nagih kudu kumaha tuh teraskeun ibu ngadoa mah lain jangan ngaladuit cek abdi teh ai ngadoa mah ala taqarrub ka Allah leres da Allah miwarang uduni astajib lakum pek anjeun ngadoa ka kami ku kami bakal diijabah ngan ijabahna lain liman tasya tapi liman yasha lain kadap anjeun tapi sakersa Gusti Allah ngadoa mah ala taqarrub ngan yakin doa mah bakal diijabah ngan ijabahna aya anu ayeuna aya nu engke aya nu pageto nu isuk aya nu taun hareup kadang-kadang ibu geus maot kapangihna ladang doa teh geus maot kadang karasana mah ku anak urang bawa teh bapak jeung ibu ayeuna lancar usaha teh lain bapak nu jago lain ibu nu sakti mungkin campur tangan doa dipanjatkeun ku sepuh urang nu parantos teu aya mantak sing nyaah ka emak jeung ka bapak da lain emak jeung bapak wungkul nu maot teh urang ge bakal maraot barade maot pade nya sok diheula ieu teh camat wungkul calon mati mah nu gagal kabeh oge sugan jalma geus dimanian tuluy ka sawah deui henteu tapi calon bupati calon kepala desa calon presiden calon gubernur loba anu gagal mata ulah sombong ketika boga harta banda boga pangkat jeung jabatan harita waktuna keur pemilihan mah datang ka urang datang ka pangaosan geus jadi mah poho kabeh terus naon disombongkeun ku urang harta ditinggalkeun maot bakal maot kabeh ge bakal maot bawa teuing abdi jeung bapak ge heula keneh bapak eta nepi abdi nu ti pangkaribu nu ti payun da urang mayang teh hirup leres jalma teh ya Allah ya karim jiga batur nu rek maot orang kaya mati orang miskin raja-raja
rakyat biasa, tukang salon. Ulah dipayan tuh kan. Bapak kowo. Bapak Ustad. Tuh geningan Bapak Ibu. Kadangu obrolan masyarakat tidak parae. Hareupeun mah alus nuhun Pak Ustad mangga Pak Ustad gening tapi mah kadenge titah maraot. Bakal maut kabeh oge. Hapunten sim kuring ngabuka di dasa palih keterangan ketika resot antawis roh jeung jasad maut ngaranna maka ukuran diro ukuran sasiku antawis roh jeung jasadna keur diibakan ningalikeun nuju dibungkus ningalikeun nuju disolatan ningalikeun mantak kudu ngalayan sia mun anu maot ditempokeun ibu teh tempokeun tengah layar aya nu maot di cirian sia engke teu penting salakinya Pak japador dar gelam setengah satu ibu teh hayang ngombok di kamar peledag teh bau menyan tuluy jandela ujug-ujug muka aya jurig hulu ngapung nyamperkeun ka urang teu bisa usik dicekek ka mana sia maneh teu ngalayan ka urang sok mending didatangan ti penting mending ngalayan Bu mantak naon Bapak nu bisa disombongkeun nu diangge teh lain raksukan nu ieu raksukan anu awis nu ibu menang anyuk teh ya moal dipake tapi ngangge kayen kapal nyaah cenah kasalaki anu ngaon ibu teh kacerik-cerik anu ngalayan teh supaya ngamplop kunaon cenah cece geuningan nangis emut cenah kana jasa lamun si eta cenah maot kapan salaki abdi teh reksa anu pangusahakeun ya basa setoran cenah ka pangemok aya kene aya teh di ditu cenah cece duda nganggur aya teh aya nyaah kasalaki mun nya nyaah kasalaki kubur hareupeun imah atau di ruang tamu kapan dipicon kanu jauh ras sok geranan keur dibakar ningalikeun keur dibungkus ningalikeun keur disolatan ningalikeun beres teh di masjid disolatan digotong geuning ka pakuburan teh nu jauh teh la ilaha illallah al malikul hakul mubin muhammadur rasulullah shadiqul wadil amin mayitna di jero ngeunaheun nah di sareuring ngomongkeun maot teh kita sanu salah abdi teh kita lain penting ayeuna bungkul ngaji teh batur mau ngomongkeun maot teh sareurik deui mah sareurik aneh dianterkeun ka pakuburan diasupkeun kana liang lahan tuluy ayeuna ditutupan geuningan ku kai ditutupan ku taneuh baralik we nu nganterkeun kumaha ibu bapak boga budak soleh mah langsung batur baralik teh nyokot dina saku kana naon kana HP ek naon aya buka aplikasi Al-Qur'an macakeun surah Yasin Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim wa ilaihi turja'un Shadaqallahul adzim apaan geus penting jadi di FF di atret kumaha budak anu teu hideng budak utara ngaos budak anu teu soleh mah kumaha batur balik teh langsung kana HP di kumaha di upload live gue tunjukin ini rumah baru buat mamaku di dalam ini unitnya ini unitnya daek ibu dikitu-kitu di posting sugan we FYP cenah ini urang harta teh dicanak Pak banda dikantunkeun sawah dikantunkeun kebon dikantunkeun mobil dikantunkeun mantak saur pun uwa kantos nyarios kieu mun uwa teh harita basa nginum heula kalau selama ini diri berhianat
insan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri berbalut kain kapan. Bios nyanyian bios. Ya biasa ya mau balik nyanyi biasa. Ya biasa gua nu nyawer aja. Tak kuat ya gua nu nyawer. Ya biasa masuk kayak nu nyawer. Kita tuh nu nyontohan teh biasa mah pak kepala desa biasa lah. Ya nu hari moal mah. Ewe di sekali. Dinuakeun ku abeng nyawer umeureun 3 periode gitu. Teraskeun. Sok para wargi sadaya. Kumaha tuh cenah Pak Ustad abdi teh hayang gampang milik rezeki. Usaha mah usaha, narekah mah narekah. Saha anu salah, ngaduah mah ngaduah. Punten para wargi sadaya. Doa teu napakan, tapi doa alat taqarrub ka Allah. Upaya urang teu ngakibatkeun kana hasil iwalti ngantos takdir ti Allah taala. Sawabikul imam la tahruku asrul aqdar, ageungna cita-cita moal mantak ngadobrak kana takdir ti Gusti Allah. Kunaon doa can diijabah ku Allah? Urang berang jempeting cek paribasana urang ngadua teh nepi ka coplok huntu oge. Da can diijabah. Nyaeta aya masalah. Naon? Min ma'asi wad dunub, ku sabab aya salah jeung dosa urang. Nu mawa gejek dina ekonomi, nu mawa sesek dina rumah tangga, eueuh ketenangan dina kehidupan adalah min ma'asi wa dunub, ku sabab aya salah jeung dosa. Kunaon ayeuna para wargi sadaya urang teh loba keluhan jeung keluhan, mangga urang sasarengan ihtisabun nafsi. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakeun nembe ku Allah, dimi'rajkeun. Urang ge hoyong mi'raj, hoyong ditarekeun derajat ku Allah, sok isra heula, beberes heula urang ka Allah. Berarti aya naon kalakuan urang sareng Gusti Allah. Sanes teu kenging bapa usaha, mangga usaha siang jeung wengi ngan kade kudu aya waktu khusus kangge komunikasi urang jeung Allah. Punten Allah taala parantos ngadawuhkeun di Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Solusi ketika urang doa hayang diijabah, kahayang dicumponan, kurdua bis-sabri was-shalah. Hiji sobar nu kadua salat. Naon ai sobar teh? Ai sobar teh hartosna upaya, narekah. Kumaha we carana narekah? Mun bapana usaha 50.000 sadinten, punten nya Pak. Hoyong duit 100.000 bantuan ku ibu narekah. Dagang naon? Dagang comro atuh. Dagang bala-bala. Hese cenah loba pedagangna di dieu mah teu payu. Dahar we ku ibu. Udah teu payu kumaha tuh dari payu tuh dagangna di dieu nu dagangna loba. Coba tuh dagangna antar provinsi tuh. Batur ke geuningan. Ngagunakeun HP teh loba manfaatna teh. Sok ngajual teu boga barang biasa urang daek ngupload we. Ibu atau lebih bapak ka masjid berjamaah, aya motor ngagoler upload we. Motor ini akan dijual dengan harga murah gitu. Kan buru-buru bisa kaburu balik ke berjamaah. Kumaha be carana mah? Aya aki ngagoler wae aki paeh kitu di cilok. Ku akina eta teh geus ngapa-ngapa. Udah setrum teh mah. Nu kadua nyaeta wassalah. Hiji tadi bisobri sobar teh upaya narekah. Terus cicing wae. Pada kieu gering sabar we. Tale honong tot sabar we da ku alwe kitu kan nyarean.
Da moal ujug-ujug jelema beunghar moal. Moal ujug-ujug ayeuna naik pangkat jeung jabatan, moal ujug-ujug maju usaha, moal ujug-ujug boga kendaraan moal. Kudu aya upaya, kudu aya tareka. Punten abdi mah santren di sababaraha tempat. Seueur guru-guru abdi, murobi abdi di pirang-pirang pasantren can pernah abdi kadangu ti guru abdi yeuh amalkeun doa ieu paragi jampe beunghar henteu. Kumaha amanat guru sadana ge kieu? Maneh lamun hirup hayang barokah nyaeta hiji tong tinggalin salat berjamaah, nu kadua tong ninggalkeun pawurukan sakitu-kituna bahasa teh termasuk al-maghfur lah pangarsa wa ajeung nganti mangja kitu bahasana teh tong eureun berjamaah tong tinggalin ngawuruk aya wurukeun kajen hiji ge wuruk seperti ngawuruk 1000 kitunya bahasa pangarsa al-maghfur lah teh kitu tong tinggalin pa berjamaah. Ima solawat gitu nu cuek-cuek 27 ganjaran nu berjamaah mun sorangan hiji ge mun bener Fatihah da eueuh nyampeurkeun ganti cenah ka budak teh selawatna 27 keresek jeung amplop jeung dahareun nu berjamaah ngabreg tadi kitu kan Bapak. Punten umat Islam zaman ayeuna mah sanes abdi ngawonkeun dina hartos aya oknum-oknum tertentu nu mana kawas sireum ngudag-ngudag gula. Sok ayeuna mah aya dahareun sia. Bawa dahareun mah cicing we ngadempes. Itu kajantenan kapungkur di Indonesia itu sok nancep ieu teh kan dibere alas tilu ewang urang mah cicing ieu kalem cai ogenan kaayang mah teu edareun atuh ieu da wing teh wayang kulit sok tingali raraoskeun punten Pak ieu mah ngobrolkeun dunia abdi pribadi. Abdi can kantos buburu teh can kantos ngiring ayeuna kana bangunan sareng batur teh pernah kitu we ngurus barudak alhamdulillah abdi dahar batur ge tuang nya suga mah tukang usaha mah kitu ududna teh nu alus kitu urang mah pamana tukang ka sampeu henteu sok aya we ti panitia kainget ngan ayeuna wungkul can aya aslinya can kaciri ngan abi metos liren maka paresa alhamdulillah ngarokot sekalian keur salat jeung keur sare geuning ayeuna teu wudu da can aya tuh ieu biasana mah pas datang teh nya biasana ieu mah 3 bungkus panitia 2 bungkus kepala desa DKM 1 bungkus kita can ditopoh kepemudaan tah can ti ibu-ibu ieu Pak Ustaz cenah bawa masan atahna gitu biasana emang biasa kan ngeun teu biasa mah ulah kana teu puting ayeuna mah biasa keur udah geus karaos ku abdi pangarsa alhamdulillah sok abdi tingali sanes kabur ieu mah nya tahadus binikmat tingali sarung abdi BHS Bapak mah kapan tukang usaha sarungna kitu gajah oleng bari geus eueuh geuningan tulalena kamar gajahna wungkul di kamana ya eueuh cenah tulalena singsakeun sarungna biji tulale di mana maneh cenah boga sarung beas menang meuli lain tina 40 poe mantek lamun nu maot teh rada bunga lumayan we menyang-menyang nyawa tuh alhamdulillah Pak mangga dimulai detik ieu menit ieu sok isrokeun diri urang engke ku Allah dimirajkeun urang mengadoa hayang kawas ngegel cengnya ayeuna ngadoa ayeuna langsung diijabah kawas ngegel ayeuna ngaletak uyah langsung karasa asin aya proses coy ngadoa hayang buru-buru diijabah salat lohor 1:30 aya nu kitu aya kapan bapak eta teh kadang-kadang salat asar oge na 5:30 aya nya ibu eta teh aing ngadoa yang buru-buru diijabah mikir atuh coy nu kadua was salat ku cara salat naon
seueur para ulama ahli tafsir di antarana numutkeun Syekh Sulaiman Al-Asgori dina kitab Jubdatu Tafsir Fathul Qadir bahwa salat dirinya hiji salat fardu bari berjamaah, nu kadua cekaul kadua nyaeta seueurkeun natepan sunnah, osok natepan sunat osok kara osok natepan duha osok hoyong beunghar alim natepan duha sabaraha duha teh sabaraha dua mah paun ari ibu kaperyogian kalau seueur sakedik seueur mah tong dua atuh duhana 8 lamun dua mah ibu kaperyogian 500.000 walau dibere 100.000 sok 8 bu tahajud sok tahajud menyebut kentara tuh era kadang-kadang kakantun gitu aya kakantun 7 kali tinggal saminggu tara tapi udang puting nosok kamana ngompo jangan ngompo sare deui natepan hajat osok natepan hajat da geus cenah ngawinkeun lagi lain hajat ngawinkeun hajat teh seueur kaperyogian urang kalo witir osok witir sabaraha hiji 11 nah 11 witir teh natepan urang berjamaah insyaallah punten dina asrona diuningatkeun saha jalma anu ngalanggengkeun salat bari berjamaah sajalma nu ngalanggengkeun kana amalan-amalan sunnah maka ku Allah bakal dipikeun tina 40 balai di antarana nu 40 balai teh balai fakir dunia moal sangsara nu berjamaah mah moal sangsara nu sok duha nu sok tahajud mah aya keteranganana Pak ya kanggo ibu atunya minimal ladang duha ladang tahajud teh mampu mageuh-mageuhkeun kongkorong atuh imaah nih meuli kongkorong teh morosot deui kalaka nyalakeun toko emas putut toko emas eta mah cenah morosot wae lesang meuli teh mah aya milik manu gede ibu teh kaleresan atunya ka warung enjing-enjing teh da bapakna cenah hoyong rencang sangu aing ngalalauk maka panang lila ngewak we lauk anu ti laut asin ibu teh nuju balanya ditepak-tepak punten aya nu lemah jantung teh ya upami lemah jantung mending keluar lah da abdi mah biasa lagi paling 2 3 ngakoler teh mending rawat atuh aja aya naon sanes ek ngaroskeun cenah ari tongohan bumi abdi teh kapaliat tangkal kalapa cenah 2 tangkal lamun cenah hujan teh sok menor eta teh kana bumi abdi teh sok diharelem jeung caroge abdi teh teh bisi katingang eta teh usaha nu cocok nya kitu kumaha teh kepo teh naon eta warisan tu si abah atuh cenah ical nya atuh sugan-sugan we cai nu meser ku ibu teh diical tangkal kalapa nu 2 tangkal teh meunang duit 50 juta kapan dijual jeung kebona berangkat tuh ibu teh ka toko perhiasan dibolikeun kabeh sagede inung leungeun tah mas buru-buru datang ka imah ai salakina kan gawe gawe teh ya keur meulahan suluh we papana ka dia sakeudang aya naon pangnyekah ke cenah SS na ada SS-an nya tungguan da cenah urang mah hese salakina kan waosna nyanggunya jadi gampil nya jangan teh akhirna masalah kina nyamperkeun nyana kawat sameter nyana gegep hiji dipasangkeun eta SS na tuluy ditalian ku kawat dipageuan ku tang ku gegep bisi nyeri kana punuk dimake we hansaplas 20 sikim cek ibu teh reug-reug kana masih nung leungeun mah cenah aing moal morosot teu duha teh tahajud mah beak sia paling lagi saminggu da nya tuh pas kadalapan peuting teh atuh ibu pas kajaman keketrok setengah 3 peuting assalamualaikum waalaikumsalam saha tadi luar abdi dibuka teh budakna kayak juga budak urang ieu teh bener bae zaman di Bekasi cenah eta teh budak teh dibuka we pageunjang jeung saha ka dieu
nyalira cenah mah mana budak tah cenah ke mah ngobrol budak mah cenah bisa capek aya naon tuh aya naon teh balik aya naon dah cenah ke mah teh kuat yang modal teu ngadahar naon tadi perjalanan teh nya ibu teh ngadaguan budak di cai nya ibu teh alhamdulillah kitu we ngahanet-hanetkeun aya bala-bala aya pisang ladang tina rojaban kitu we geuningannya teu mantak garada sakun make jas teh kitu we rapekan kan ngomong aya kitu jeruk sup gitu aya dahareun batur sup aya bala-bala diasupkeun mata abdi make jubah teh itu teh supaya loba mantakan abdi teh tacan nyangu-nyangu sabulan teh acan sabulan mah panginten kirang langkung 15 dinten mah alhamdulillah kitu abdi teh sok rapekan kan teu wani we kana apa kana gasolin mah wayahna biasana we teh muntos acara teh Kang abdi teh gasolin menang 4 menang 5 dia mah encan can menang teu keur mikir di mana ieu trikna yang anana we teh gasolin eueuh uduna ge eueuh cai we nu aya Ega sholat subuh teh nyamperkeun budak teh nyegruk kana tur urang teh ka mana maha putra abdi kunaon ari teh beger henteu cenah mah mana budak mana pamajikan mana mah teh ngeunah teh beuting teh Steve Rahmat teh mah cenah habis teh hapunten budak teh kawit na mereka dieu da cenah rek rojaban coba syukuran masjid ajengan ge cenah tit asih hayang nyaho nu keur viral teh cenah ajengan noman ngan cenah budak teh rek cicing masih sapedahan wae jeung babaturanana pas beuntas jo toronton budak teh di rumah sakit cenah mah ayeuna teh kena diamputasi sampean kudu aya artos 35 juta sia ngomong jeung bapana kumaha teh cenah jual wae masjid teh nah jual masjid atuh walungan cenah ukur mah anu meuli geus we nu tere cenah kongkorong golosor butuh teh duha mah beak sia tapi lamun ibu getol duha nu kawitna ibu digeulang ogenan ku karet urut beungkeut minyak insyaallah ku duha jeung ibadah sunah nu sanesna maka bakal boga emas sagedeban Vespa minimal atuh gara-garakeun page rumah tangga atuh ieu masalah ki batur manu nyaba ogenan bararali ngiriman tiap bulan tiap minggu nu 5 juta nu 10 juta mama aya cenah artos transfer cenah 10 juta sing beak sia saminggu lamun teu beak dicereikeun kan ibu teh sieun dicereikeun ku salaki dibeakeun we 10 juta saminggu teh ieu mah teh ngiriman teh naon akhirna mah diajak ku babaturanna teh cucu cenah ayu uang rojaban hujan moal nyalira we di bumi hayu cenah budak teh geus naeh we hayu cenah mama da cenah rasep di ditu teh jaba aya hadro cenah ajenganna mawa santrina moal cenah sorangan dari ieu salakina ditanyakeun ke baturanna teu nyambung teleponna teu aktif bahkan geus pindah cenah gawena batur geus narepi ka masjid ka dieu mainna mah cicing we hareupeun habu bari ceuri ngadaguan salaki salira ayeuna ayana di mana abdi leungiteun salira ayeuna ayana di mana kutu sangka salira dua cinta efek teh geus beger deui kawin jeung OSIS nah, mantak ibu sing daek duha punya insya kurang sholawatan ulah siap sholawatan siap sholawatan siap Tahirul qalbi nakiyu dhakiru lillah Al-Mustafa Safiyu Salla alaihi akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa dawwa
sobian natepan luha tebenang wae kuduha ku tahajud ku berjamaah tak jadi longsuran wae ijabah. Coba cara katilu naon cara katilu sing daek ngahospot barokah HP garaduh bapak ibu HP gaduh sok ngahospot abdi teh namu ka ibu kunaon ibu nangis Ustaz cenah abdi teh telepon ka caroge cenah cerek ngirim duit cenah 5 juta tapi teu ngirim-ngirim kalah ka teu aktif ditinggali ku abdi HP-na ternyata HP-na teh sae ngan teu aya kuotaan nu abdi mah HP-na awon ibu tapi aya kuotaan ku abdi diaktifkeun hotspot pribadi anu ibu diaktifkeun ku abdi wifi na sok ceng telepon caroge ditelepon bapak geningan cenah namanya nyambung alhamdulillah kumaha geningan cenah ngintun teh cenah artos teh ngedicokot cenah ku si teteh tadi duit mah can ge ditutup telepon geus aya uluk salam assalamualaikum mama teh cenah ku ditisi bapak tuh di kamari nelpon teh kunaon teu nyambung sabab teu aya kuotaan kunaon doa urang teu acan dilungsuran ijabah ku Allah teu nyambung da urang da eueuh kuotaan coba urang ngahotspot ka saha ngahotspot urang nyaeta ka jalma nu boga kuota saha nu boga kuota nyaeta para kiai para ustad para ajagan doa hayang diijabah ka hayang sumponan caketan para kiai caketan para ulama insya ibu nyaraah bapak keajengan nyaraah nyaraan teu keajengan nyaraan teu nyaah naon nyaah mere ya kudu nama ibu tiap penghasilan teh sok masihan ka Pak Ustad ambil leuwih tarik anu akeunana ketika ibu hasil di Serang panen di sawah menang 20 karung anterkeun 18 karung nah seuri ibu teu ka imah ajengan urang mah ka bumi ibu nu sakarung pasihkeun ka Pak Ustad sok kata Pak Ustad bakal ayeuna ngaduakeun ka ibu kitu urang butuh ku ilmuna para ulama butuh ku doa-doana para ulama di mana aya kiai aya ajengan ustad sangsara tah aya pedatara dari gawe pada digawe di urang masak itu we saperluna we tapi geuningan kehidupanana berkah kunaon ladang berjamaah singker berjamaah tak urang mah teu kaburu berjamaah na oge na komo siang mah tukang damel abot sok urang gaduh penghasilan lamun teh aya milik rezeki sok urang sakedik we ngareuyeun usa dinten 100.000 ge ka pajengan tiap penak da insyaallah bangkar sok we sagaduhna we urang gaduh milik rezeki gitu insyaallah ku Allah bakal dilipat gandakeun sabab sedekah jariyah atanapi urang mahabbah ka kiai ka ulama ku Allah bakal dilipat gandakeun gentosna ge sok ajengan sabaraha gajihna teu aya gajihna bapak kepala desa mah aya gajihna PNS mah aya gajihna komo guru mah leuwih naik ayeuna mah geuningannya gajihna ku abi ditaroskeun kunaon cing teh bapak ka kadis pendidikan teh ari guru SD guru SMP guru SMA ngara naik geuning gajihna da eta mah cenah ikut mencerdaskan anak bangsa heueuh cing teh aing ogenan kitu ngurus anak jurig aku urang yang ngawuruk anak bangsa sabaraha gaji ajengan 30 poe sabulan itu di mana dah jangan diakur jelema di mana atuh lamun lain kanyaah di Allah lamun lain barokah ayeuna dipasihkeun ku Gusti Allah barokah tina ilmuna urang mah ngawuruk atuh teu bisa sok urang tanggung jawab jalma sok ngawuruk saimkan urang we insya ngahotspot we niatanana urang mah nu kadua leutik pamana teh sinyalna hayang leuwih gede ka mana ngahotspotna kana wifi wah wifi mah leuwih tarik mana wifi dipancarkeun ku Allah taala masjid madrasah pondok pesantren mantak pengorbanan bapak ibu niatan urang teh keur ngahotspot kitu teh keur masang wifi supaya dipancarkeun ageung pengorbanan bapak ibu masjid daerah tos agreng masjid na tos sae pengorbanan sadana hayu urang sasangan makmurkeun ieu masjid urang berjamaah di masjid urang tadarus Al-Quran di masjid kita mendengarkan fatwa dari kiai di masjid insyaallah bakal datang keberkahan di Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal awas lah sakitu we nya teraskeun cewek nitah deui
mudah-mudahan aya manfaat kali barokahna. Buah tomat, buah peuteui. Cakep atuh, Bu. Buah tomat, buah peuteui. Tamat euy. Aya tukang cabe di tengah pasar. Awak capek beteung lah. Buah nangka, buah salak, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.